Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadayana tiasa riung mungpuyulung. Dina raraga nyakseni upacara paturai tineng. Wira simkuring sapara kanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami 3 taun. Bapak kali Ibu, hadiri sadayana anu dipihormat. Simkuring pun Daipah Riani Maulida ngadag di ieu tempat minangka wawakil ti rerencangan kelas 8. Hoyong sasangem ngedalkeun katerag angeun. Munguh ari waktu asa nyeak pisan. Sajorelat asa kamari keneh simkuring sapara kanca mungaran lebet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah paturai deui. Simkuring sapara kaca kedah miang deui neraskeun sakola. Ngahontal harapan sareng cita-cita. Kantenan bae salami 3 taun diajar di ieu sakola. Seueur pisan nu bakal janten panenengan di dieu. Di sakola urang nu ngeunah pika betaheun. Simkuring sapara kanca diajar milari ilmu ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan. Bari sakapeung sempal guyong gogonjakan. Sareng rerencangan tangtos bae eta sadayana bakal janten panenengan nu moal kahilapkeun. Atuh kasayan Bapak kali Ibu guru sadayana ilmu pangaruh anu didugikeun ka simkuring sapara kanca tangtos bakal nilep ka angeun. Janten obor nu nyaangan jalan sorangan. Kalayan diaping dididik ku ibu bapak guru pisan simkuring sapara kanca gaduh ilmu nu manfaat. Dituduhkeun nu sae sareng nu awon, nu leres sareng nu lepat, nu poek sareng nu caang. Teu aya anu tiasa kapisangem iwalti hatur sewu nuhun kana pirang-pirang kasayan ibu kali bapa sadayana. Simkuring sapara kaca teu tiasa males eta kasayan. Angin ngedalkeun 2. Pamugi rupining ilmu anu parantos dipaparinkeun kengeng ganjaran anu ageng. Mangtikal-tikal ti Gusti Maha Suci. Amin. Atuh salami simkuring sapara kaca diajar di ieu sakola. Kantenan bae seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripola nu sakapeung matak rungsing ngajengkelkeun. Jalaran kitu ngawakilan rerencangan sadayana dina danget ieu simkuring nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kaluluputan celik putih celak herang. Caang bulan 14 urang ngubarkeun samudaya kalepatan sareng kaluluputan. Pamungkas simkuring sapara kanca nyuhunkeun pidoa ti Bapak kali Ibu guru sadayana. Pamugi sadayana alumni nu lulus tahun ieu tiasa neraskeun sakola. Lungsur langsar teu aya halangan. Harungan nyucruk ilmu di tingkat nu langkung luhur. Meser kaos di kaputan, meser sendal sareng pita, abdi mios dek pamitan, rek ngahontal cita-cita. Kamari mawa ragaji, ayeuna rek mawa lisah. Kamari urang ngahiji, ayeuna urang papisah. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya basa nu kirang meunah larakna. Bobos sapanon caang sapatu. Langkung seueur bae carek. Hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.